Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sarehat damang. Jadi simkuring ayeuna kondisi seueur sorangan. Biasanya barudak gitu, setik-setik, barudak kemana di mana itu kan, setik-setik di grup teh, gimana kumpul gitu kan, ngeriung gitu kan. Nah di riungan eta biasanya ya cerita-cerita gitu. Atau selain cerita-cerita pribadi, aya oge cerita-cerita nang geus ngumpul di narasumber. Ya, terus termasuk si narasumber anu memang henteu wani ke in frame di dia. Ya, dengan beberapa alasan gitu kan. Alasan era lah, TPD lah gitu kan. Salah sahijina ieu ceritana. Cerita tentang salah sahiji babaturan anu sempat leungit 2 poe. Awal mula orang sebut ngaranna si Johan, walaupun itu lain aslinya, tapi ameh si Menggoring mudah ngingetna. Si Johan teh salah sahiji pemuda anu aktif pisan di daerahna teh, aktif di Karang Taruna terutama ya. Jadi kebenaran harita memang posisi bulan Agustus erek menjelang 17 Agustusan ngerayakan kemerdekaan. Mungkin ke si Karang Taruna iya termasuk si Johan, dimana eta posisi keur sibuk-sibukna nyiapkan acara, entah itu ke lomba, panggung, dan lain sebagainya. Kebenaran memang program di daerah nasi Johan itu memang padat pisan harita teh. Nah, si Johan kebenaran manehna ditunjuk ku sareng-rengan Karang Taruna ieu, manehna ditunjuk sebagai seksi dokumentasi. Kebenaran memang si Johan itu emang aya hobi, mungkin emang momen pisan atau pas pisan punya jeung hobi si ieu teh nyaeta hobina foto-foto. Awalnya memang teu begitu si ieu teh, tapi karena manehna boga hiji kamera anu hadiah ti almarhum bapana, saking kunyaahna eta kamera kumanehanana terus dimanfaatkeun, akhirnya jadi hobi tukang foto-foto gitu. Foto naon kadang kita mah. Nah kebenaran dengan aya acara ieu sangat kabantu pisan, sangat bermanfaat pisan ya, si Johan ieu teh seksi si Johan ieu teh gitu. Singkat cerita, proses acara berjalan dengan mulus ya, seperti layaknya mungkin anjeun oge apal meureun ya, 17 Agustus teh kumaha meriahna, lomba di jalan aya nu pawai dan lain sebagainya gitu kan. Di isuk sampai sore teh bener-bener sibuk gitu. Cuman hiji acara anu memang sengaja dibuat atau direncanakan di akhir ya. Acara eta teh acara outing atau bisa disebut acara ulin ke pantai ujung warga Pantai Parangtritis. Si Johan masih tetap job desk-na atau seksina masih tukang foto-foto. Sehingga cerita di subuh teh geus prepare, bukan subuh mungkin di tengah peuting teh geus prepare ya.
bus jemputan teh datang. Tadinya teh aya meureun 3 bus. Karena memang teu sakabeh warga ngilu gitu kan. Anu memang bisa ngilu gitu. Ya jeung anu emang bisa mampu untuk udunan harita teh. Kurang leuwih 3 bus mun teu salah si Johan carita teh. 3 bus teh uyun-uyunan gitu kan. Ngejemput warga teh sekitar tengah peutingan karena memang targetnya isuk-isuk udah nyampe di pantai, udah nyampe di Parangtritis gitu hari teh. Inilah si warga tehnya dalam perjalanan si Johan tetap dengan job desna motoan ngadokumentasi nuker repu gawe anu ceria dan sebagainya gitu. Kurang lebih sekitar jam genepan warga atau rombongan nepi ke tempat ternyata di pantai Parangtritis. Penginapan geus disiapkeun panitia jauh di saacana geus di booking. Jadi si warga teh memang geus didata. Si A sarena di dieu di kamar ieu pokoknya geus diatur beres ku panitia teh nya. Nah, aya hiji tempat penginapan yang memang eta khusus panitia. Mungkin tempatna penginapanna mungkin teu terlalu arus ya. Karena menyesuaikan budget. Panitia mungkin cari aman jadi khusus ke panitia lebih ke penginapan anu saayana. Teu kudu alus-alus nu penting bisa sare. Toh panitia mah ada jarang aya di kamar kecuali memang waktunya istirahat keur capeknya pasti tibra bener teh. Singkat cerita mereka arah sebuah kamar heula. Arah sebuah kamar. Posisi si penginapan panitia termasuk si Johan ieu teh aya di ujung si kamar teh atau si penginapan teh emang penginapan selila si Johan rada seeutik kukulutusna naon nyaeta karena tempatnya ngerasa teu nyaman, ngerasa kotor gitu, maksudnya ngerasa panitia nah tempatnya kieu terus ngarita aktivitas isuk-isuk teh mulai teh sarapan program-program gitu kan diisuk sampai berang sampai erek nepi ka sore bener-bener sibuk ka magrib erek tepungan peuting bereslah tugas panitia akhirnya istirahat lah gitu di si penginapan ieu teh hiji kamar ngan ku dienepan ku 2 orang. Nah si Johan kebenaran sakamar jeung si Jejen. Si Johan itu langsung sare. Saya masih ninggalian hasil potretana gitu anu dimulai tadi subuh isuk-isuk sampai ke kabeurang sampai ke sore tadi manehana ngecekan si hasil foto manehana gitu kan. Cek padahal geus penting sebenarnya. Cuman manehana mungkin hayang hapusan anu foto-foto anu teu penting benernya. Manehna yang dihapusan karena memorinya terbatas sedangkan esok masih dipakai gitu kan. Mana anu goreng dipiceun, mana anu alus diasupkeun ka anu laptop gitu. Posisi jam kurang lebih sekitar jam 9:30-an. Dasar si Johan si eta emang jelemana teu pati percayaan ya hiji waktu manehna ka kamar cai teh emang kabayang lah ya hotel zaman baheula mungkin zaman baheula mah alus gitu tapi dimakan oleh zaman oleh waktu mungkin jadi lebih serem anu si keramik teh keramik zaman baheula geuning nu kararoneng gitu si keramik dinding teh pokoknya mah asup ka toilet eta teh siga berada di masa-masa anu emang zaman baheula pisan gitu. Gek lah si eta teh nya bari ngalamun teh bari setor sakruk luak liuk dasar kepercayaan kan si eta nya kasieun jelema teh masih beranggapan eta beurit sebenarnya. Nah eta mah beurit ya
pas katilu kalina suarana rada aneh, suarana siga suara kanu tembok, jika ditenggel kanu tembok, duh duh duh, suarana gitu. Masih saya tamak meureun tetangga sebelah gitu, kamar sebelah tuh terhareureuy gitu. Maksud geus nya walaupun emang aya rasa penasaran bisi beurit atau bisi orai meureun kumaha. Jadi di luhur teh memang aya separa tapi aya liangna teh gini. Aya geus eta teh ditinggalikeun. Karena si liang eta teh biasana sok tutupan, ieu mah henteu gitu. Tapi jika aya anu nolol gitu. Penasaran si eta. Naon? Teu naik weh saeutik anu bak weh. Ya jelema mana iseng lagu penasaran gitu. Cokot nanti digeserkeun ternyata nyiru leutik kan teu badag nyiru nu leutik sih. Mari dicokot gitu. Diturunkeun ka handap. Ternyata eta teh sajen. Manehna nyaho sajen. Karena jelemana kepercayaan, padahal mah baiknya percaya mah keun we masing-masing. Ieu mah geus mah kepercayaan, tapi jelemana teh sompral gitu. Jatuh we tadi ka mah teh. Naonan ieu jelema cenah. Dahar iki mubajir. Padahal mah dahar we. Tuh, jatuh kitu sorangan dari gambar cai. Padahal mah dahar seubeuh teh. Make jeung kieu lah. Pipiceun weh ka tong sampah anu di kamar cai itu. Pas aku iseng mana. Tuh. Geus teh balik deui. Dari komputer. Pas nyawa komputer nya ningalian eta foto. Pertama di kamar cai juga suara jelema lagrag beruas kan manehna teh. Nah eta dicek deui kumanehna teh kamar cai. Naon? Tah di dinya manehna mulai abu-abu ya. Rada-rada aya ngerasa aneh gitu. Mun tadi mah mungkin ngerasa teu aneh karena masih logikanya suara beurit, suara sabelah gedor-gedor gitu kan. Eta mah suarana juga jelema we, juga jelema anu labuhan nu TH gitu ngegebluk gitu. Tapi dicek naon gitu. Ningali si sesajen anu kumanehna di anu eusina aya endog, terus kembang, terus nya anu karitulah gitu nya dina nyiru, tapi nyiruna teh leutik. Kumanehna dipikeun masih posisinya gitu. Mana teh cenah. Masih mikir gitu. Balik deui mah teh. Perasaannya masih memang ada aneh gitu. Tapi manehna berusaha untuk nangis lah mau ke kan. Walaupun masih terngiang-ngiang sebenarnya. Da anger edek di sakumaha jelema teu percayaan ge ai geus sajelas kitu mah nya ngapledal gitu mah. Aya rasa penasaran eta naon gitu. Geus manehna teh. Style udud meureunnya just. Style udud. Aya kasieun meureunnya saeutik bari udud. Kagok meureun saeutik deui gitu ya. Dan kecape sarua manehna lagi gitu kan. Si Johan itu geus capek. Aya suara keran hurung. Suara cai turun ke bak. Gitu kan. Biasa jarak teu jauh lah, kumaha we hotel gitu nya. Jaba hotel zaman baheula teu gede di hotel mah oge kan antara risbang jeung kursi. Nya kursi jeung mejana meja nya aya kacaan juga meja rias. Teu jauh gitu. Jelas pisan dah mungkin
logika mah gitu anu tatangga atau nu kamar sebelah sore cai mana betul janggal betul aneh. Nah mana teh ngerasa kaganggu sebenarnya mah ya aya ngerasa kaganggu karena nya ya kasihan ongkoh malahnya kaganggu ongkoh malah tergawe gitu. Jadi fokus nanti ke mana-mana jadi fokus nanti ke bagi maksudnya teh bicarakan woi goblok ya ayo mau sih gimana gitu mau tanggung ganggu sekali carikan udah pas disamper gitu tapi memang kondisi kan keranda emang bener-bener hurung gitu tetep pandai gimana dipastikan gimana dah dipagehan gitu dah karena ente logor udah karena zaman ayeuna gitu nya itu zaman baheula karena ayeuna anu paten teh geuning karena teh anu maksudna teh anu dibuka nyembur gitu anu keran kagok teh gitu saeutik muncrat kemana-mana di gedean nyembur gitu keran gitu anu kudu make selang geuning kan tambahan selang meh leuwih aya nu kitu kan geus pegang gimana namanya rada kasihan ya ayeuna mikir meureun geus si jajan geus ngorok meureun geus tutupan meureun silap teh berusaha sare gitu kan walaupun rokona can beak si eta teh si Johan teh cep goler set aya teh dasar si bang teh duaan masih kepikiran meureun tadi naon meureun si eta teh bismillah ngalenyap karek ngalenyap tuh suara nu mandi di kamar cai teh make ramah make gayung juga mandi gayung da emang shower aja ngaranna penginapan anu ya anu biasa lah gitu cepur suara gitu padahal si Panto teh emang ditutupan ya kemarin teh setelah tadi ngecek keran teh kemarin ditutupan cepur saya teh yakin saya teh baru disimut kayak rasa pas yakin kemana yakin maksudnya bener tuh di kamar cai iya gitu makanya tuh ditilik yakin itu tapi tidak yakin senang mah iya mah kamar cai di dieu dina sorana oge gitu kan cepur kan tidak kasih teh kacirinya kamar mandi pen pantauan teh ini ada dikit tinggal gitu kan pelengnya gue mau suara no mandi lah gitu kasih teh dah saya teh penasaran dicek sah masih ada waktu cih mau bener senanya cuma tutupan bener-bener ditutup itu si Pantau teh jeblak karena salaman nutup tapi merengnya itu saya tutup saya mau rada air kasih muridnya percaya kesare deh mana berebut cus mimpi dicarekan nama ku aki-aki entah aki-aki teh lah maksudnya rada sepular rada kalau tapi masih jadi dicarekan teh kade maneh senah sing sopan itu mimpi dicarekan teh besok-besoknya udang menjalankan aktivitas seperti biasa karena 2 harinya hari pertama jeung ayeuna hari kedua atau hari terakhir biasa mah teh sesuai job desk-na motoan gitu kan di isuk nepikeun ka erek sore deui teh karena waktuna balik teh sore waktu nasi bubaran atau check out teh atau balik deui ka Bandung teh di Parangtaritisna teh sekitar geus isaan rek OTW deui teh jadi dimaksimalkan poe hari terakhir eta teh mana
motoan karena memang ada program-program oge nya di 2 hari eta teh si panitia nyen program-program gitu. Walaupun aya waktuna aya hiji momen atau hiji waktu keur bebas warga teh bebas ari ka mana wae ge gitu. Tah geus manehna teh karasa capek gitu nya. Posisi reka sekitar jam 5-an pokoknya mah rek aya sunset gitu kan. Manehna nungguan aja. Ya momen orang ya, orang geus capek gitu kan di kamari sebagai panitia. Batur mah geus mulai rek ngarampih itunya balik ka penginapan rek siap-siap gitu kan. Manehna masih santai gitu. Masih santai karena yang boga foto atau hayang moto si sunset eta momen si sunset eta gitu kan. Asa lebar gitu kan ke pantai bagi fotografer atau tukang foto ke pantai untuk moto sunset gitu kan. Oke, kue manehna teh dina pasir pantai eta teh nya bari ngunjar gitu. Jas. Bari nungguanan sunset eta. Jat. Bari biasa sebar. Udud manehna. Mulai nih seperti bubar gitu misalnya ramping terus bebersih lah mulai bebersih dan manehna mikirna meureun ada orang mah satset nya tinggal mandi teu loba bawaeun beda jeung warga mah mungkin can budak leutikna can ngurus itu ieu gitu can balanja mun manehna mah eueuh niat balanja dan sebagainya keur oleh-olehna nungguan eta we sunset tah sunset geus muncul ieu manehna sunset geus mulai muncul biasa we cekrek mana teh motoan sunset neangan angel nu alus ting angel ting naon lah pokoknya neangan posisi nu alus ditingali kumanehna teh hasilna teh nya tina si layar kamera aya nu aneh aya ngabeleg-beleg warna hijau tapi ditinggali secara eueuh gitu eueuh naon tapi dina kamera aya ngabeleg-beleg warna hijau di tengah laut padahal di zoom da lain perahu jadi siga baju warna hijau gitu jika kain lah gitu ngabeleg-beleg emang rada ngeblur gitu mana teh penasaran eta teh di beberapa fotonya benang penasaran kumaha teh keker eueuh gitu mah eueuh ditinggali ku ieu mah pas mencet cekrek pas mencet ningali hasil aya kesel kan manehna teh naon itu kamera na ya pensana gitu kan momen sunset kan sakedeung momen sunset kan sakedeung untuk iya ini jadi rada aya kesel manehna ih naon dengan bahasa-bahasa keluar segala anjing goblok dan sebagainya keluar gitunya saking keselna gitu kurang si anu ngeblur hejo eta teh naon penasaran itu mana teh nyaman momen bari ambekan gitu ku fokus kieu gitu kan ngalan cekrek pas kata terakhirna eueuh si nu hejo eta teh eueuh anu asana namanya nah ieu rada alus fotokeun deui mah teh da hasil anu terakhir eta eueuh nu ngabeleg-beleg hejo eta teh eueuh cekrek gitu kan nah teh ieu alus cenah bari ningalian teh alus kan si layar itu juga layar HP nya juga layar HP gitu aya cahaya aja layar HP mesti panonna fokus ka dieu ningalian pas ningalian pas si mata beralih gitu posisi geus poe posisi geus maghrib maksudnya geus bener-bener poe gitu jadi jika transisi gitu biasa makanya tina caang gitu kan tina sunset kan aya matahari gitu kan dalam ieu mah bisa dibilang itu sama menit atulah ningalian kieu mah nya ningalian pas malik kieu geus poe we geus peuting geus lewati maghrib sunset geus eueuh geus poe pisan mah teh kaget
geus poek deui gitu kan mana we sarua ngarasakeun gitu nya mun da teu asup logika tuh urang kakarek naon teh nge-scrollan hasil foto pas ningali geus poek culang cileung manehna teh ada aneh kan ningali ieu kan pantai bah ditu laut bah ditunya ombak ningali ka ditu keblek we eueuh cahaya maksudnya kan biasanya sok aya cahaya lampu warung atau penginapan gitunya sajauh-jauhan oge ka ciri ieu mah ngebleubeg jiga di padang pasir ngan saukur ku cahaya bulan unggul bingung teh manehna teh bari istighfar bari bacaan naon ieu di mana ieu tah di dinya we maneh teh mulai ngerasa naon ya ngerasa aya bener-bener keanehan gitu. Dimulai tadi peuting gitu ya sampai ayeuna anu bener-bener geus jiga ngimpi manehna teh berusaha manehna teh neangan cahayanya neangan tempat gitu anu bisa ditolong delempangan manehna teh bingung atau ka mana da tujuan da jiga kabayang meureun padang pasir gitunya anu salega eta eueuh cahaya lampu cahaya bulan unggul gitu aya ngabeleg-beleg poek pisan mah teu maksudna aya cahaya bulan gitu delempangan maneh teh bingung ka mana bari perasaan tegang segala perasaan sampai mana bieu teh mun teu salah bieu teh sampai posisi keur lempangnya bingung emang kondisinya aneh gitu lelempangan mana teh tujuannya mah geus puguh hayang balik ke penghidupan gitu kan tapi dengan kondisi nu aneh eta atau situasi tempat anu bener-bener lain lah lain siga deui gitu anu bener-bener lain posisi manehanana pas berang gitu jauh pisan atuh bedana ya mungkin ngalamun misalkan manehanana ngerasa ngajauhan mungkin minimal aya cahaya-cahaya lampu lah gitu di kejauhan kaciri ieu mah eueuh dengan rasa tegang sieun segala macam campur aduk manehna terus lempang bari babacaan bukan bari babacaan bari dirasa-rasa manehna teh ieu teh bener ngimpi atau nyata gitu kan tapi udah emang nyata sih gak nyata kerasa kemana teh terus mana teh yang lelumpangan mah teh lumayan gila atau kurang lebih merenya aya hiji atau sampai setengah jam sampai sajam mah kurang lebih gitu kan maksudnya dengan rasa panik teh ya kan 5 menit gitu dengan rasa panik masa salila gitu beki bingung mana teh kudu ka mana beriringna waktu manehna lempang ningalilah aya 2 cahaya ngarendeng cahaya teh kitu tah udah di kejauhan teh nya cahaya we kumaha tapi beki deket ternyata eta teh obor di seuneu gitu obor make awi plek 2 gitu siga naonnya siga gapura lah gitu. Manehna rada regreg tah ningali eta teh deket semakin jelas lah si Omar eta teh ternyata era ramean di belah ditu teh era ramean pabuis jelema ada regreg manehna teh wah ini saya tempat ya jelema ya tapi walaupun aneh ya kondisinya aneh gitu di mana ada lain tempat tujuanna gitu lain tempat penginapan anu atau lingkungan anu di sekitar penginapan lain
Tapi minimal manehna rada kayak kehidupan gitu jelema-jelema mulai lompat situ mulai gancangan numpang teh lompat hayang buru-buru ngadeukeutan nya niat erek nanya meureunnya niat erek nanya erek minta tulung lah sampurkeun juga pasar gitu. Juga aktivitas pasar tapi untuk tingali teh pakaian zaman baheula nya reker jelema teh nya aya nu make sendal tapi sendalna sendal zaman baheula lah sendal zaman baheula kumaha anu jiga di film-film Wiro Sableng gitu sendal teh ari tapi lolobana nu nyeker aya nu mawa nyiru kieu gitu kan aya nu mawa domba ngarang ngagugusur domba ternak jadi kondisi kumaha we di pasar gitu aya nu dagang gitu kan nu dagang juga pasar tradisional ada aneh mana teh begitu samperkeun aya nu leuwih aneh teh aya sebagian pasar eta sirahna sirah sato aya nu banget babi aya nu banget naonnya banget sato we banget bagongnya gitu lah aya nu banget monyet gitu kan beuki manehna beuki sieun beuki aneh astagfirullah manehna teh jadi tuan nih ngadeuketan teh tapi anu si makhluk eta biasa we cuy teu ningali si Johan eta teu siga anu teu ningalieun walaupun jaraknya emang rada deket lah ya secara penglihatan manusia sebenarnya kaciri biasa we aktivitas si Johan itu jadilah nyamperkeun ngadeukeutan teh rek nanya teh kalau mulai ngerasa aneh di awal ngerasa aneh dina pakaianna gitu kan terus tambah deui eta sirah-sirah sato gitu kan aktivitasnya beuki gempeur beuki sieun si Johan teh teu jadi we maneh teh rada ngajauhan tuh kan walaupun ya bingung manehna rek lompat da tujuan hayang ngetanya gitu kan tapi daripada jadi masalah manehanana gitu kan geus nyaho geus ngeuh bahwa eta teh lain jelema eta teh lain lingkungan jelema lain pasar jelema sesungguhnya terus mulai sadar sih eta bahwa posisi manehna teh nya emang sedang berada lain di tempat anu biasa layaknya jelema jauh mana tuh berikut soak teh hanya tumpah manggih warung bilik gitu ada sieun oge rada aya ka sieun gitu kan itu kajauhan teh mah teh dikelik gitu kan bisi jiga nu di ditu gitu makhluk nyalin teh lain gitu jelema biasa nah mana teh ngawanikeun we nya ngawanikeun ngadeuketan hayang minta tulung eta deuketan aki-aki bapak-bapak kan menjaga warung eta beuki deukeut si bapak-bapak eta teh anu nyarekan dina ngimpi nah ini si bapak anu ngimpi si bapak itu kejauhan teh geus ngeuh sebentar lama si eta cuman cuek kayak gitu udah beres daganganna di warung eta teh warung leutik si Johan teh ngawani-wanikeun we da manehna geus mulai nyaho kitunya dimulai kejadian pentingna di tempat penginapan sampaikan ke harita keneh teh geus ngeuh manehna boga salah gitu sampeurkeun we si bapak eta teh sasadu pak cek si bapak teh naon jang teu bisa baliknya cek si bapak teh si aki-aki eta teh nyapa cenah jadi Johan nyapa hampura abis salah
Abi salah ngaku cenah, ngaku kesalahanna, Abi sadar cenah si Johan teh bari tulungan Abi hayang balik. Si Johan teh bari memohon ketakutan dan lain sebagainya. Si Baba teh merewe pepeujeuh lain pepeujeuh meureunnya maksudna teh nyarekan meureunna si Baba teh matahna ade kudu bisa ngahargaan teu naon maneh teu percaya mah ka bangsa urang, tapi minimal tong ngaganggu keun masing-masing yang bari dicarekan si Baba teh yang bari diomongan itu. Iya Pak semua ampura Abi mah jadi pelajaran semua yang balik berarti perasaan-perasaan yang cerik mengenai teh ini sudah tungguan ya kau bisa balik tungguan sih sabar tong kemana-mana di dia we cek si arsitek gitu bere cai si Bapak teh lain diberi cai asal mah maya teh minta nginum kecapean minta nginum jika tuh Pak aya cai cenah Abi kecapean kausan tadi montong cek si Aki teh cek ibu teh montong siapa pokoknya montong aya anu asup anu beuteung maneh namun maneh nginum atau dahar sesuatu anu di dieu maneh bakal moal bisa balik gitu cek si Aki nurut we nya si Johan teh teh sieun teu bisa balik ini sudah daguan di dieu daguan cicing tah dieu kok ge bakal bisa balik gitu cek si Aki cing si Johan leup meureun kasarean udah capek meureun intina mah kasarean sih nama ai pingsan mah teu da lamun pingsan bakal aya rasa kaget heula meureun nya ieu mah teu geus rada mulai tenang manehna teh tapi kacapean teh yang disirep ku si Akid teh kumaha intina mah leup teu inget naon inget teh geus digotong posisi berang geus digotong inget teh keluarga ujung barudakna sebagian barudakna panitia sing horeng si Johan teh asup ka dunia lain nyaeta karena ku tingkah laku manehanana anu tadi penting di kamar cai miceun si sajen eta gitu sing orang teh maneh teh geus di dunia urang na teh geus eueuh 2 poe jadi panitia teh neangan waktuna balik si eta teh diteangan eueuh ayeuna ketika saat itu di dunia urang na warga mah tetep balik kanu beus gitu cuman beberapa panitia anu stay di dinya neangan si Johan anu dikabarkeun mah geus kabawa ku ombak gitu kan aya kabar memang acan sempat rame gitu jeung harita memang naonnya teu segampang ayeuna viral gitu maksudna teh can sempat viral harita teh ya, selama 2 poe ternyata si Johan teh asup ke dunia itu di dunia itu namangan sabaraha jam meureunnya di dunia orang lama geus 2 poe kondisi Johan emang leuleus dehidrasi kapanggihna teh dina keur ngagoler dina tumpukan eceng gondok gitu tapi lain dina cai eceng gondok darat meureunnya keur ngagoler di dinya kapanggihna di hiji pantai anu emang jauh pisan gitu ujung aktivitas warga ujung hotel-hotel atau penginapan gitu 2 poe kebayang tuh akhirnya dibawa ke puskesmas setempat nya keur dipulihkeun deui karena memang kondisi fisiknya emang sangat lemah mungkin selama 2 poe eta si Johan teh teu nginum ya terus geus kapanasan gitu kan saat itu di dunia orang hujan yang geus kahujanan
kamera rusak dirinya teh ya, tapi teu parah rusakna masih bisa dibenerkeun. Dan salamet nama eta naon teh si foto eta, foto-foto anu meunang ti isuk sampai sore judul teh untungna masih aya, tapi nu aneh teh foto si nu ngableg hejo teh emang coba mun aya mah mungkin kusim kuring bisa ditampilkan.